dulu cukup aing manuk kayu digebahan karunya padahal mangnya teh beureun hayangan barang hakan tapi dah mun aiku aing diantep meureun sarua we aing moal barang hakan ke parena beak anjing ku manuk dah kumaha deui geus kieu mah tuh da cuma tugas aing ngagebahan agenan tuh ngenaheun dipikir-pikir mah cicing di sawah teh euy teu culi herang mata aing teh ngareunah pisan jauh tina keramaian tiis culi herang mata ngajedok di sawah Keur naon? keur modal Manya modal di sawung aing mah geuleuhkeun. eta apa nyawa tuh manya modal di saung sia teh kan kadola beureun aing keur diuk geus di mana Wing tos ditonggo tos modal sami. ini sia modal si tonggo sia modal mah ka jarambah ka ditu tuh atawa ka WC Tuh pandangan jarambah tuh ara geus pol ieu taina halus da karoneng aing garateun. kunyuk sia karoneng ya aing keur ngabangan ieu ya piit sia mah deuleu ku sia tuh padahal ku aing teh kuduna mah tong digebahan ieu teh Aing keur modal teh ka diurung leungit tah masa nu nanya sia keur modal aing teh bodoh teh ngek modal ek naon karepna teuing aing mah teu paduli cek gawe naon atuh ka dieu ulin nah aing rujit aya maneh mah Pae mesti ge indit deui embuh ya aing keur ngagebahan piit ya gawe mun aya sia mah embuh masih sia mah jiga babegig sarua jeung ngagebahna tah. ya aing mah matak make rangkean kieu geus mah itu piitna teu sieun lamun geus dirangkeanan kieu mah pan atuh leuheung we jarada betan saeutik apalagi aing mah kasep jiga betran Sungut. sungut sia tah bangus anjing bau peuteuy geus ngabok peuteuy nya Acan. waduh bau kitu Beda ai sungut eta mah. Sungut. Cipok mangsa aing mah. cipok mangsa sia mah pugus makan peuteuy jeung jengkol serta dihijikeun Teu bisa jeung jeureuheun tah satang tong dihijikeun ada jengkol jeung peuteuy teh monyet baik. Terus sia balik lah aing rujit mending kana sorangan aing mah jeung manuk tuh baturna genan Teu tuh bro. heuh aing eueuh gawe aya maneh mah da sabeungeutna siga babegig aduh alah rada saat pisan aing geus geura teuing ieu make bu ieu teu ongkoh aing beungeutna kasep teuing jadi si piit teh teu sieuneun ku aing mah tak aing haja make wig ambe rada betan ya udah geus rada eueuh piitna genan aing rek heula ya seruput kopi nikmat aing geus aing hirup di lembur teh kieu ye cicing di sawah tiis ceuli herang mata kopina kopi hideung ampun alah ini nikmat pisan satu seruput teh harus dinikmati ampun teh pahit rasanya kopi tak sepahit hidupku ini sahabatan jalma gelo aing cicing sorangan kieu teh tapi dah nikmat tanpa keramaian tak ada orang-orang yang memusingkan udah saimbang di kopina teh herangna misalna kumaha lamun kopi kabeh engke urang kiina pasti hideung lamun dicampur ku cai herang moal hideung-hideung teuing pasti aya coklat-coklatan minimalna kalila-lilaana bodas gitu maksudna nama ieu teh teu salah-salah teh yang kesehatan nganjurkeun teh Nyola tak kocok lah aing nih satorok mong cokor biasanya sok loba monyet teh dia teh cuci dulu kakinya kalau nggak dicuci nanti aing rorombeheun padahal mah rorombeheun gitu naon sih sebenarnya mah teu kadeuleuyeuh dihandap tapi da geuleuh atuh aing berseka irupna cara gaya tah budak tadi tah nu juga bebegig tama botrok budak keneh geus rorombeheun nyoba budung coba conge ngelai aing
bukan. Botok di jalan tentara mandi-mandi acan penyok mah. Cing capek asli aing mah. Aing teh sabira ye nagih hutang ka jalma hiji anjing neneangan amit-amit. Datang ka imahna anjing datang ke balongna datang ka imahna pamajikanna ngomong keur di saung cenah di balong. Kirain ku aing tangan ka balong anjing udah bener cak aing ge. Manis aing keur nginjem nama giliran naik mayar anjing heset teuing ampun. Duh rada mentrang euy. Sebutkeun ciketik. Gitu. Cuci kaki biar bersih seperti bidadari. Memulus cokor teh rorombeheun. Heulah rorombeheun atuh. Usum main rorombeheun. Pak. Badan naros. Terus naon? Ai saung Aji Wong. Budak leutik anu geus kolot geuning. Di belah mananya? Oh, tuh belah ditu tuh. Deket perapatan, aya masjid genep. Wah, edan. Di dia mah lurus ka ditu, kayak tanjakan. Dirinya Belok deui ka kiri, saletik meureun dirinya nya. lurus deui. Terus mudun, Oh, belok deui ka Katuhu, katuhu teh mana? kanan. Oh, kanan. Tang Jadinya encan ke geus tidinya nanjak di saeutik. dirinya pas tanjakan. Acan, Jauh keneh di pokona mah lurus we ka ditu, kayak di hareup aya jurang. Paeh atuh. Oh, gebruskeun we. Oh, tuh ka ditu tuh, eueuh di dieu. Jauh teu. Ajaran we atuh da can diajaran jauh dapetna nama. Aing mah ieu teh subscribe nagih pa aing ieu teh. Oh, lagi. Nagih ieu teh ieu ngan diteteangan kuing ka imahna. Eueuh. Cuk pamajikanna teh kalah ka balong. Nah, Komo ek nagih mah kudu butuh perjuangan. Ka ditu we, Kang. Tuluy lanjutkeun. parah si eta mah ngeuruh. Kayu pa nuhun. Heeh. Cing, asa wau sorana eta mah jeung si kutu kupret tusuk nagih ka aing. Untung aing dicindungkeun. Lamun hanteu wah kabongkar aing. Anjing teh keun we cenah nyasap sakali euy. Kabeh ditu untung ku aing dikajauhkeun. Aing jeli ceulina kana nagih mah. Ampun cing ieu. Ongko da pada ka dieu deui si kunyuk teh. Untung aing nyuput tadi dieu deui. Cuci kaki biar bersih seperti bidadari. Meh mulus coper aing pokona mah. Aing asup deui ka saung ah. We. Digebrus di ditu manehna Cenah ka ditu mah loba jurang. Jurang pemisah nya. Aing lain teh hayang mayar duit. Anjing aing nean jamal hiji turun gunung unggah gunung teu kapanggih aneh capek anjing. Tariis ngareunah. Adau. Duit mah teu boga tapi dati ceuli herang mah. Eta aing budak eta di. Terus gandeng atuh sia teh ngomong kitu cicing. Mang guys. Bung. Nyok. Naon? Dia. Eta kok ngorek sama ngorek. Cacoan aing. Naon dia tuh? Ka dieu deui ongkoh. Sesuai yang may babagig tuh. Uji indit lah ka ditu aing uji tempona. Itu dulu budak atau goblok sukan. Liur jamat teh. Oh iya ngorek nu kitu da teu kudu ngorek nu kitu maneh mah ngajedog di dinya ge ieu manuk aing mah langsung indit. Halo, ini capek
aing Begig teh. aing. Yo, Naon? nompo si Jiwong. Siji tadi mah di dinya tah. Dinya di mana? Lah kapan di saung ti tadi gek ngombe bebegig aing ge ulah ini carekan tah deuh. Saungna di belah mana? Tadi belah dinya tah keur can ukul tadi mah. Aing teh tadi kita balik aing. Suka aing teh nanyakeun tadinya teh tah. Kita ke masjid genep, cenah di ditu. Semuanya aya masih genep lah ngawar sok gede waduh da mana si Jiwong mah. Berarti heueuh jalan tadi ku aing tanya. Nunya, Heeh. Balik ke aing lah. digawean ku aing masih anjing geura. Soalnya tadi cek budaknya ngepek begig meuning ulah. Nah, tingali anjing dihajar ku aing digawean. Kayak ada tuduh cantik. Aduh. Si Bagong si tadi hayang ngorek eta. Balik deui. Punyuk. Mon, Si ayo yang ngorek eta aing nih rujit. Tadi ku aing carekan mana teh. Aing itu hayang aing nu beungeut manehna ge anjing. Geus sabal aing. Balik nih rudet aing mah. kalau di mah ge aing mah. Tu gawe naon we teh sia teh di mah teh molor-molor atuh. Awal akan aing teh buruk mata. Bodoh teuing mata-mata sialeun mata aing ieu. Ih, udah kesel. Aing meuni geuleuh ti tadi nempona anjing leumun ganteng teh juga kaya apu kitu aing beungeut aing seseukeun Aing eta teh mah. maturan sorangan di karunya bisa baturna. Hayang aing di baturan nu betan kitu mah aing mah yang di baturan aku bidadari sia mah nu kitu mah tua aing ngeunagenan. Sebetulnya bunga serangan juga jangan menang naik prek ya. Asa beda sorana. Sia geus di mana? Sarua. Sia keur naon di dinya? Lah tuh kadinya heula nya. Mun ngareunah pan ngobrolna. Lah kabur. Ya, aing kadinya nya Om. Anjing ngong. Yo. Aing teh tadi teh nanya nanyakeun sorangan aing teh nanyakeun maneh. Tadi nanyakeun maneh aing teh di belah dinya tah. Ngomongnya telah ka ditu, itu berarti jurig tanya ku aing tadi. Anjing parah si aing teh eta. Marana sia deui tanya ke pegang-pugu teh tanya di dia mah sangat sia mah. Heeh, pempeda bajuna sarua geuning teh jeung maneh. Loba baju kieu mah aing ka sawah mah tina lajar ya. Tah, tadi mah dikieukeun. Tah. Tadi mah Aing kunyuk eta teh sia mah setan-setan ti mana atuh? ya Naon? aing teh ka dieu teh tah nagih heueuh. Apal aing ge mata ku aing disuksurkeun ka ditu ngeunang sia mah kalau balik deh ka dieu. Siapa ge aing di dieu? Udah leutik. Eta si kunyuk kalau dibejakeun. Naon bedana jeung maneh kieu bebegik? Aing mah kasep kieu-kieu genan anjing si veteran genan lewat ku aing mah. Ngalewat hungkul goblok. Lamun heueuh nya Ya. kasep mah dah moal bet kutang kidulungan aing teu bayar-bayar. Ieu kutu kupret. Sia percuma ka dieu ayeuna mah. Da aing mah can panen-panen acan sia mah. Aing mah teh hayang apal wong aing geus beak digugujig ku dunungan ieu sia mah. Aing geus beak dicarekan segala rupa anjing aing teh sia ih kurang bela kumaha teh cara keur nginjeumna. Wayahna. Aing giliran tah mayar anjing 3 tahun 150.000 teh idang sia mah. Aing dicarekan nama lain maneh. Deui kutu kupret aya eueuh duitna. Aing mah teh hayang apal kudu aya ayeuna merok aing teh capek merok aing teh lelah anjing sia teh. Aing aya duit siana eueuh ka dieu. Idong mah atuh transferkeun sia teh. Da nomor aing boga sia teh. Masuk poho bagian transferna sia mah. Poho ya mah ngahaja lain poho. Embung bayar utang teh sepira 150.000 sia teh. Minta ideng-ideng. Kutu kupret eueuh duitna ge aing can nyekel duit. Tayang apa aing mah. Kapan deui tuh parenai ka ditu. Arit maneh jual ayeuna. Di arit ayeuna payuna kana naon ini jublek ku sia geura. Lah tayang apal aing mah kerep teuing. Kudu mayar aing mah aing geus capek sia mah.
Nah digawekeun ku maneh nya aing dicarekan ku dunungan sia mah maneh teu pengertian pisan ka aing teh. Ya kutu kupret ieu we atuh geus aing ambe bisa mayar mayar hutang heuh. Hubungan maneh tengah caprak wae. Aing geus lelah. Aing pan teu boga modal kunyuk. Mapan tak pare. Itu boga modal anjing, siati baheula ih. Terus kieu Aing bae gemes. kieu atuh, kieu ayeuna mah. Aing tulungan duit ku maneh, tangke duit eta ku maneh bayarkeun ka dunungan. Mun bisa mah kan hutang aing teh 150.000 kutu kupret. Heeh. Tah aing nginjem 500 mah, 350 ku aing dipake modal ambe aing bayar yang maneh. Ura, Pancena sia teh rudet dicarekan ku dunungan kunyuk. heueuh. Mana kitu geunan ayeuna sok teh aing tulungan heula aing, tambe maneh teh dicarekan ku dunungan, kayak aing erek usaha. Utang teh kan 150 sia mah. Heeh. Tah aing nginjem 500.000. Mbak aya ajang modal 250.000 na. Aing dari 500 mah eueuh ge paling aya 400.000. Terus kajen teuing ke aing dagang-dagang cilok atuh sia mah teh dagang baso ikan, baso ayam naon bae ku aing didagangkeun. Ame terudat maneh ditanyakeun aku dunungan Ieu teh dunungan 400. Eta kitu kajen teuing tah. Pan utang aing 150.000. Heeh. Tah, ieu bayarkeun ka dunungan sia 150.000. Tangke bayar ka maneh mah aing ngagolangkeun heula duit ieu, ku aing bejaan. Oh nya, mbah aing teh dicarekan ku Heuh, pan sia rudat bener dicarekan ku dunungan. Lain, Heeh. dunungan sia mah geus alabatan naon teh duit sakitu we dikukubak kayu. Geus we, ya ieu mah. Ya kitu bikeun ya teh si Mang Jiwa geus bayar gitu. Nu siap pinternya. Nya heuh atuh aing mah pinter. Oh nya, berarti aing teh dicarekan ku dunungan. Moal maneh mau dicarekan aman, aing bisa usaha, tangke isu kan ku aing dibayarna lamun geus digolangkeun ya duitna. Oh nya, Heeh. sia tah basong. Oh jika balik lah aing wujud aing. Baliknya. Oh, nah gitu kan lunas. Nah gitu cak aing nan. Hutang lunas, duit menang aing mah. Nah, belagu goge nya. Ciki coba cai nyata sekolahna di mana. Aing balik ah jajan meuli-meuli naon atuh aing boro-boro kan daek ngamodal. Nah, mesti aing dagang aja.